barudak di marananya coba cang di tukang. Tuh barudak teh kaditu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ngaraji moal. Duh, asa orang kieu geuning euy. Yeh, atuh di naon di Bang Haji. Terus ayeuna mah urang ngorok jambu tatangga weh. Kumaha? Jim ulah kitu pamali eta teh. Amun arek geus tong lila derkeun. Likiu, geus burit euy. Berak kitu ki ayeuna. Teuing da urang teu mawa jam, ieu maneh moal ngaji. Nya geus hayu ki. Ayo ulah di dieu wae bisi ditang kolot ditang ngaji. Kela-kela euy, apal sorangan kamari Mang Ujang ge mau pacut. Sieunan maneh mah Jim, tinggal lumpat ari Mang Ujang mah. Kamari ge apal sorangan meureun saya Mang Ujang ngudag-ngudag. Wes hayu urang mangkat. Sep jaganya diandap. Bisi aya Mang Ujang. Juk dah, orang mah tuh bisa naik. Kamana? Adia yang jambut teu. Moal urang mah ka masjid. Geus sae ki ka ditu heula, sampeukeun urang ge jambu. Nya sok we da urang mah ka masjid. Benar ya, Rembong. Embung urang arek mandi. Geus urang nyamper si pipi yuk daek teu. Oh, hayu apanan kan kedeung deui ge asar. Nya geus urang mandi heula. Mana Mang Ujang? Balik di kebon. Ya, mangga di payun. Enggak. Aya naon? Jauh banget tuh nama. Kita putih-putih kau Yuli coba. Ayo orang balik pulang ada orang tapi nih. Nah, deh kayak mana sini mandi. Pantesan bau naon di tadi teh. Ayo urang mangkat ngaji, geus burit kudu digen asar. Ayo Kamarana sih barudak. Ada kayak masih nih saheula mah.
di dinya. Kanyahoan wae nya, jamu aing beak ieu. Duh, emang Ujang euy. Hei, mana calurun mal ya? Oh, lamun hayang jambu mah ulah sok naik barang baturnya, sok tinggal ngomong hungkul ka Mang Ujang, di bere. Ngapura, kemang mau sekali-kali deui. Jangan lupa dukung channel kami KRCTV dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Berjanji ya. Kamari ge apal sorangan, Mang Ujang udag-udag. Kat seserian.